Lu aing pagawean enggak poe hayu we ngomelon cak. Dari pu aing usaha ge lieur eueuh pi usahana pi di tenageuna laleungit. Ku aing di dagoan angger we eueuh. Ah, bejen teuing ngomenu kieu patut aing mah. Nah kenaon gawe di dinya? Panyekeun menak leunca. Ih, pagawean teh kikituanan wae atuh digawe neangan duit. Nah kikituanan kumaha kapan ieu ke leunca ge dijual jadi duit tah bawang daun segala ayeuna pagawe can mangsa jualan. Ih nya lain mangsa jualan apang tinu kitu mah leutik duitna atuh Leutik duitna teh pedasa eutik ya jadi gede. Oh basan ngomong nyai mah lieur aing mah. Ih geus-geus ayeuna mah jug nahan pigawean anu gede duitna ieu tingali Allah ieu geus tinggal sabulan deui naik kumahaan urang can boga duit can boga peralatan ih Nyatu nya jug mangkat neangan duit hih ai lalaki hayang ngeunahna wae titah gawe embung hayang na teh kikituanan wae hih amit-amit. Aduh aing kudu indit ka mana ieu dengan duit cicing di imah menirudat majikan melek pek we betah tuh da aing kieu teh mah molor ge teu nikmat kan ieu tadi meni eueusan jalma meni eueuh inspirasi saeutik-eutik acan teu aneh teh aing ge dibere keur sangsara mah eueuh jalma genan barudak eueuh aya mah tuleuheung we aya batur carita aing teh aya solusi meureun. Ciwong ka aing can mayar wae ku aing datangan lah ka imahna alang lah mayar hanteu geuningan bukan aya ya kitu euy sebenarnya mah aya euy beungeutna tuh itu sigana teh tuh beungeutna deuleu ku aing tagih ku aing era aing kudunungan dek mayar-mayar tah wae carekan aing kudunungan nya heuh kitunya itu beungeut si Jiwong aing geus keul aing na bobatokna sore isuk we hayu aing sasarana mang kudunungan ieu teh disarekanana mah agih ku aing lah palang lah geus ya Jiwong ku aing di tangan we geus saminggu beuh Parman heula tuh kok eta kumaha aya hutang ieu aing dunungan aing ngapa ka aing yo atuh kok kayak heula yeuh ngobrol di itu ya di dieu we lah sia masuk lolonca ka ditu ka dieu lah aing mah di dinya deket kuat ayo bari aya keperluan di belah mana di dieu kuat goblok teh kuat kok di dieu belah mana deui atuh kuat di dieu leuweungan san aing geus mayar hutang geus hese di dinya di dieu juga ya sok bulu ka bener hadir di dieu aing wayahna ieu dunungan ka aing ngabek wae na itu tegasan ka aing geuning tega kumaha naik sorangan mah kok heuh tega sia mah ku aing teh ditulungan sia teh butuh duit kamari teh kieu ya kok duh aing teh bener-bener eueuh duit ayeuna mah kok nah wujud kumaha ih sorangan mah ieu geus we ke atuh poe 2 poe deui lah tega di dinya mah ka aing cenah aing ge nyaha ka di dinya ka baturan tuh reh mayar aing dibere tah kebutuhan di dinya teh ayeuna sok ayeuna cumponan aing ye geus 2 poe deui atuh ke masalang sapoe ayeuna ke kaisukna ka dieu deui nah 2 poe naon nanti kamari dinya teh nyumput wae ka aing kamari malah nyumput emang orangna keur eueuh we di imah wah tegaan sampai aing panggil urang teh tadi ge megat sebenarnya mah aing teh megat geus itu ka mana geus lila eueuh nagih-nagih teh maksudna kieu dunungan aing teh kalau kayak pecat aing gitu dua di dinya apaan tah 2 poe deui keisukan 2 poe deui ka dieu atuh sabaraha hesena meuni moho tah geus alebatan jeung saha bae ya alasan aku mah aing kadunungan ieu heuh jalmana gering gitu bisu atau nyerieun bool kumaha we atuh kok baik sia nyeri bool ieu eta mah jangan mah bete dicarekan teuing aing geus 1000 akal manusia ku aing disebutkeun kadunungan heuh kok tah aya mah keisukan 2 poe deui ayeuna pan pamajikan orang keur-keureun penting dah aing ngarep bugu atuh da aing keur gawe di batur atuh keisukan bayar isukan 2 poe deui meni hese pisan atuh lain hese pandi dinya ge meureun butuh duit teh ku aing ditulungan sayana
Kapan eueuh aya mah nerek mikeun naon pan geus beak di imah Ya. kenan. Geus kieu heula penting nama urang nutupan kadunungan we heula. Di mana we carana naon nu dijual heug bae. Eueuh kayak geus icukan 2 poe deui aya daguaneun itu rek ngejual Naon? kai. Heuh geus ayeuna pentan jung. Heuh geus kayak isukan atuh ih. Karunya teu ka aing ieu teh. Karunya nana mah tapi pan merai eueuh mah kumaha ke 2 poe deui kok 2 poe deui. Ya urang ayeuna mah rek ditu teh rek ka si Ahmad heula urang rek aya bisnisieun. Heuh. Wujud aing. Hoyo si Yo. Ahmad, si Canu, si Ahmad. Tuh jelas nanti kamari. Geus ayeuna balik Tegasan we heula aing. balik cung katagihan heula nu sejen engke isukan tanya lamun urang pan 2 poe uing janji tang ke isukan ka dieu 2 poe. Ai kamari minggu kamari 2 poe. Nu sapoe minggu kamari. Nah, ayo wae atuh ka dieu ngagawekeun da aing teh kali teh make bensin. Aing anu minggu kamari makan geus puguh, geus dicekelan duit teh. Ngaranna keur murus dibawa pake ka mantri. Lain-lain di imah boga naon? Cang jual ku aing ka saheula. Penting aja. Eueuh. Lu pan aing lamun sore teh isukan teh meureun dipecat. Gunungan. Geus ke 2 poe deui ka dieu pokona make kurang di daguan bisa teu percaya mah. Lieur aing di dinya mah. Kebalieur. Kalau kaget. Ulah lieur-lieur atuh kok pan eueuh aing mah komo leuwih lieur ujang bayar-bayar acan. Aing pan pagawean sapoe sehari-hari tidak eta aing teh pan penghasilan teh. Ayeuna nulungan di dinya butuh ku aing ditulungan sedengkeun ayeuna mayarna hese. Teu nulungan di dinya teh balik di nulungan ka aing kitu posisina. Heeh geus ke 2 poe deui lah. Rudet. Ya urang rek kasih Ahmad heula. Lujung buru. Tungguan Ya. kajen ku aing di dieu. Ditungguan kumahana? Ditungguan bener. Heuh tungguan ku aing mah. Ya, Jual 2 satu poe orang kasih ayeuna lah Ahmad kudu aya jung kajen. Aing kasih Ahmad heula nya. Heuh jung. Daguan. Heeh. Oh, Kok belum teh ka aing. Gawekeun teh jelema. Goblok teh mah. si Ahmad kumaha? Aing eueuh jualna si Ciko meuni motah aing mah. Aing api-api we kasih Ahmad. Nyo aing erek naon kasih Ahmad? Pan aing boga aset ge hanteu lah. Api-api we heula aing can dukul ke di dieu yeuh. Terus hehehe. Aing diuk we di dieu lah nungguan. Sambil ngerokok. Aing mah keun laudud masalahna mah. Lamun langsung ka ditu aing hese alasanna si Ahmad naon mending kena can dukul di dieu si Ciko mah di ditu cenah nungguan mangke wae lah skill jitu kudu digunakeun ka si eta mah kumaha carana manehna kasihan ka aing geuning Si kunyuk aing nungguan tadi teh kue datang geus beheung sesongketeun ya. Nah ka mana? Uduh rek kabeak ku aing ya. Geus kampis sabungkus. Koplok geuningan jama teh. Ngan keukeuh aing kudu beunang ya poe ayeuna daripada aing dipecat kudu nungan jeung ayeuna ku aing tagih. Mangke carana. Tuan mah meunang ti si Ahmad lah, si Ciwong koplok dah. Ih, mana geuning si atenya, geuning teu datang-datang. Tah kieu tah, ai giliran titah neangan duit teh sok telat. Hese balik. Teu caran ge ai keur ulin. Jol deui datang. Ampun teuing. Karena resel pisan ieu teh wajal mah kompor-komporaneun ieu teh nya. Kayak juga si Aciko lain. Oh nya. Kunyuk teh ka mana si Jiwong aing geus ka kesel geus beak ngelapan motor rogo beak ka mana deui. Aya naon? Gugulunuk itu aya naon? Santai ira datang. Kamari naon sih aya naon? Lain kieu ye. Pan pamajikan si Jiwong boga hutang 500.000. Boga hutang? Heeh, ti kamari. Sabaraha? 500.000. 500.000. Nah urut naon? Urut nginjem meureun teh urut naon lah teu apa tapi penting nginjem 500.000 cenah. Gede oge nya. Nya, an si Jiwong rek diusahakeun tungguan urang di dieu. Oh. Nyebut nama ti si Ahmad. Kayak nya. Arek aya perlu rasa kedeung nya. Oh nya. Aduh, santai euy. Sedila tuh papangi jeung aing. Wah, aya kompor-komporan sia kepanggih ku urang. Awas ya. Oh, sia. Ece, nuju naon? Iya, nuju ngantosan si Aa. Gitu ka mana si Aana? Ih, nuju usaha tuh. Usaha naon? Usaha sapi. Oh nya. Ungun. Piraku, ai sametan anu 500.000 kumaha eta nya? Sampetan ka saha ih? Sok ararane teuing nyarios teh. Dieu teh gaduh sampetan. Bade masak daging sapinya, ayo beli kaburu sonten dah. Geuning aneh kitu jalma teh ih.
Gaya langit, hutang gede. Kadenya Cek, bayar sama tanteng kemah. Si Uce eta kalah kang ngece. Hutang naon? Urang mah teu boga hutang. Sok aneh-aneh wae geuning jijieun teh. Sadalila geus beak udud. Aing nyamperkeun heula si Iko. Karunya meureun bool mah dicangkeuleun. Si aku nyung. Aing geus beak rokok beak segala ieu mending geus kesel. Heeh, aing ge apal kesel kok. Kapan aing teh tadi geureun nungguan kunyuk. Kapan orang ge usaha? Nih sabaraha jam ieu? Aing nungguan. Aing geus teu ngitung jam, urang ge dihitung meuni kesel nungguan si Ahmad. Terus aing mah loba carita. Sok buru duitna dikeun. Duit naon kapan si Ahmad dagenan gering cek urang ge bisul. Saha? Si Ahmad nah orang nungguan si Ahmad tadi cek urang teh daya bisniseun teh aya nu po bisul mah watir ya marurung coba nyeri huntu coba bisul budug geus segala rupa. Geus teh sadar teh aing nungguan di sabaraha jam. Jadi orang ge ditu nungguan pan tadi ada pamajikanna daerahan bijilna pan bisul. Aing teh ka dieu atuh burukeun. Datang buru-buru. Kapan ambe hasil tadi nama ko ambe sorangan pan cenah bisa dipecat eta ku dunungan. Goblok si anjing si kunyuk. Mas ku aing tungguan dari tadi. Picenan waktu geus ieu mah aing dunungan macak aing ieu mah ieu. Goblok sia mah kitu. Yeuh ka dieu geura. Naon? Kuing aya solusi ya kok. Solusi naon? Ambe sorangan teh dipecat teh. Heeh. Kieu bae. Mak, Pan hutang orang teh 500.000. heueuh 500 buru. Tah, ambe teh dipecat ku dunungan. Urang nginjem ti sorangan 1 juta berarti orang nginjem. Nah sia teh. Allah sugan. Jin. Sia teh hutang meureun ka koperasi ieu. Nah tolol kumaha pan cenah ambe teh dipecat. Coba ayeuna balik ngadangkeun teu bayar, pan dipecat meureun. Bener solusina. Urang nginjem 1 juta. 1 juta loh. 1 juta teh nginjem 500.000 bayarkeun ka dunungan ambe teu melek-pek teuing dunungan sorangan. Cerdas heuh. Nah pan heueuh. Itu sabaraha? 1 juta urang teh nginjem 1 juta di sorangan, duit sorangan. Bayarkeun ka dunungan, ambe teh dipecat. Oke, bayarkeun ka ieu. Heeh, 500.000 nah kurang dipake modal, jangan isukan bayar ke sorangan gitu. Tah sok dia kena 1 juta geura. Tah ieu 2, 3, 4, 5 tah ieu bayarkeun ka dunungan pan aman meureun. Nagih teh aya hancana cek dunungan teh di alam. Berarti aing mau dipecat teh. Ya mau jadi dipecat pan eta bayar ka dunungan. Teu sia-sia aing. Tangke ieu nu ieu ku nu pake heula modal. Aing poho euy bukuna euy. Tong tuliskeun heula. Ya, sok tuliskeun we heula nya. Sampai jongjon da urang mah rusuh ieu teh yeuh. Aya perlu pan ieu bisniseun mamangna mah. Nya, urang teh heula. Tanggal sabaraha? Tanggal 14. Oh, 14. Urang ini teh lah. Kok nya, nuhun ya. Sok mau dipecat kok. Oke lah asa kembali ya aing itu ya umpama duit aing jadi tekor ya makanya itu asa kembali ya aing ini itu aing asa kembali ya itu habis aing ke bawah gini tidak aing kudu mayar berarti mana kudu mayar ini sambil aing asa bingung ya kayak pikiran paling di mah akhir aing Ciko liur aing. Aing untung atuh. Mana tadi duitnya tah aing datang ke imah aman duit menang hutang lunas. Ampun teuing. Aing kasih nyai heula ieu mah euy. Udah jadi surprise. Nih. Kasih mana? Jeh, ning datang ujung ngadat aya naon. Tuh tadi aya Cesanti. Hah? Aya Cesanti ngaliwat nyebutna teh bayar hutang cenah
500.000 nah hutang naon depan urang mah teu boga hutang. Si Ceu Santi eta. Nya omporan urang mah panas urang cenah bayar hutang teh. Ai urang teh ngarti da urang mah geus puguh teu boga hutang. Gandeng si Ceu Santi mah eta mah kompor meledung eta mah tetangga julid nu kitu. Nah, urang tadi geus usaha. Bener teh usaha. Oh, atuh. Tah. Duit nya heuh atuh. Tong sok ngadekeun omong teh batur ka si Ceu Santi mah julid eta mah tetangga. Kitu mah panas siga Oke, ke payana gana eta mah budug. Jangan satu cuk gerak emam. Mana aya? Aya geus masak atuh. Sok 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 kalabat sok sok sok.